Aduh, kau amat engko ayeuna ya. Si Jana nginum es rasa rendang mantep ya. Agak leser kena tikoro siga sosorodotan Walter Bum Jenggel. Widih, duit satunya. Wah, beneran ya rehe ya. Buset, kalah tai kotok nu kacekel ih duit lempang dinan sukuan si Gana ieu mah ya. Wah, si Gana ieu pahlawana bersin. Tubruk ku aing ya. Aduh. Hejo saipong na duit. Hejo saipong na. Kampret sarok tur aing meni nyeri kena aspalkeun ku aing sadi udag. Aduh. Yang bisa jadian si Siti. Kok nama mau aing jadian jeung mah geus kabayang we bunga hate aing. Ya bleg. Salembur pas kok ditraktir ku indar ku aci. Terus kan aing mah. Bebek beneran kok jadi angan-angan gue aing. Aya. Bener jodoh ya mah. Sampun kan baik ah. Mana teh? Akar dukurek naon sih sia? Semua galak amat sabar atuh mending kalem-kalem tinggi dewe campur aing mah. Bodo amat aing mun sia teh rasa pulang ngobrol jeung aing atuh ge. Je kok kitu sama teh ngomongna justru samanya aing resep mun sia galak kitu. Pas aya nu gerget-gergetna teh isa. Ya we. Pahit tinan. Heuh gaper aing ge greget ka sia greget hayang nyabuk aing. Siapa kitu aya teh ka aing. Coba tuh tanyakan pada hatimu yang paling dalam eta. Sebuga rasa teh si ka aing. Sebenarnya mah aing boga rasa ka sia gaper aya rasana. Bener sia teh. Serius aing boga rasa ka sia. Rasa hayang utah aing numpuk banget sia usna. Buset eta. Ampun aing kabina bina si Siti. Beut aing sarua kencing bangke rupana. Bangke beurit. Angru. Jelas. Jangan kemana rok ya bang saya. Nyawa yang kayak dijemput tingginya lempurnya. Bob. Tuh, kok. Wan kantor Bob tuh. Ayo. Lu jalan yuk. Petrok. Mana ya? Ya perginya. Nyawa sih. Pasang. Bisa itu punya. Gede. Si Kokong tuh. Oh, makin seru ya makin. Ini sekalian nih. Ada deh pindah. Ngadu udah teh. Ayah tadi duit langsungnya. Sah aja tapi naya. Aduh, kasih kokong di. Wan kendor yang mah, aduh, pas saya cokot duit, buru-buru ah. Ayo. Tebok kata. Rejo sih kena duit, aduh. Rejo ampun. Bob, Bisa Bob, saya kemana? pikir apa bahaya? Nyawa ini kemana saya? Pikir. Bob, ayo kena bego. Saya kapan nih budak tuh? Langsung apa emang batu bujahit sih? Gimana ya? Enggak buru yuk. Ayo dilaporin ke RT sama. Kali Silvan. Kabur. Aduh yuk. Aing nya cangkeng ongkoh eluk 7 imah yeuh nyerina aduh. Sia kunaon ipong ingkudan kitu. Ieu ti sama aing digawean ku si Bobi jeung si Arok. Cangkeng aing nyeri sama. Si Bobi si Aro pong dinaonkeun kitu pong. Panjang ti ceritana kopona, panjang ceritana. Ti sana po si Arok jeung si Bobi teu. Cangkeng aing kudu diurut sama ieu mah. Diurut pong teu kudu diurut. Alusan mitos kitu pong bisa jadi artis ya pong. Jadi artis naon kitu? Serius ya mah, kayak ku aing didaftarkeun pong jadi bintang iklan. Bintang iklan. Iklan ke naon aing ti sama bengkok kieu. Iklan salon Pak Sanuki.
Hihi kampret kalah ngaledek aing sakalian we aing daftarkeun jadi artis cingken. Nah, ini gue liat dia. Ampun, yang pas gue cuek. Gue jelas. Kong, Kong. Cira aing. Tanya apa ulang, woy? Tanya kepiran. Ya udah kemana daek? Ditanya yang penasaran. Gue loh, kos sebut nang gua, woy. Ngomong aja kaper. Bolot. Siapa naon gue liat di dia? Hah? Siap bolot teh paduai ngomong teh. Aduh aing. Ngaper tadi sama aku. Parebut duit jeung Iwan Kendor. Duit teu beunang malah tabrakan jeung Iwan Kendor. Lieur aing sirah aing. Coba. Ibarat yuk. Hiji jelas sama teman. Yuk. Atuh dua asiana naon sih kituan mangna cuma bego. Naon itu? Tah, kita. Atuh tama sarang heonan gua satu tali kituan ya. Cager, alhamdulillah. Cager emang naik gering. Teu jelas eta tadi. Si aman teh gering, cuman kemari bolot. Tapi alhamdulillah aing senang pokokna mah. Bisa ngomong apa duai teh camat aing bibir. Aing bolot ke antus ya. Anjir amat sih Rai. Kendor Anjir amat sih Rai. Mang. Siapa nahan pingsan lain tadi ya? Sia gaper. Geus pugu aing keur pingsan sia mah. Kalananya kencasan deh. Aing. Aduh, casan ge pingsan, lain casan. Teu dibawa casan aing. Jadi patuker kieu sih. Aing sebenarnya mah seneng ya nya si cager bolotna. Cuman ieu kudu jadi pindah ka dieu bolot ampun aing mah mikir lo bawa wae kaum bolot di lembur ieu. Coba jelaskeun tah. Pusing aing mah bolot teuing si gaper nanya si aku nahan pingsan. Ji. Geus pugu si Rai nyiriut kieu ge gara-gara tabrakan jeung sia. Kalau jeung si Iksan dina Si Ihsan dibawa teu jelas awat mah. Kecuali kuat bolot teuing. Teu jelas aing mah. ngomong naon sih sia? Teka denge kena cili aing ye. Ngomong sing jelas ya. Mang. Lu teu jelas lain si Kokong tapi aduh aing mah eta cerita koslet. Tah, mun kitu aing setuju, Per. Ya Allah, ya cobaan mi ku berat teuing ya Allah. Aing cek sidilaan mah cenah rindu nu berat. Bagi aing mah kapan jaman nu kada ieu nu berat astagfirullah. Coba ya Allah berikan aing kekuatan ya Allah. Dimusnahkeun ku aing jelema bolot teh. Amin. Aminan din sama pun aing mah. Birah ya Iwan Kendor dong kok. Bingung aing mah. Semenjak tabrakan jeung sia meureun aing mah teu nyaho kumaha kajadianna. Jadi nepa tah dongona. Ampun aing mah. Mang naik dong, masa padua eta sungut. Ya. Ayeuna henteu ge keur mah sia buset. Leuwih-leuwih sia dongona ampun aing kabina-bina Tah, mun nyudeung mie ayeuna cocok, Per. Aduh mie. Ampun aing mah. Kumaha sararia we lah. Pusing aing kali lalu ngomong sararia ampun aing mah. Komo tah jeung ngomong jeung mah bolot mah bina sia. Mana, Per? Bong. Gaper parah nya. Rek nyudeung mie teu ngajak-ngajak. Wah mang, wah nu nyeduh mie, wah. Aing mah hese bolot lah. Karoret amat siakeun ku aing. Aing boga kadaharan, mau beres sia ku aing. Bob. Kumaha satu Iwan Kendor pingsan satu Ya, main gerok sama bingung aing bisa pingsan kitu eta. Ada bodo amat teh aing pingsan ke Taylor ke mana? Bodo amat teh. Sarian aing. Sing dilaporkeun aing ka RT ge Berangan sih Bang KRT doang ge. Sia Geus tuh bagikan tah duit tah. Tapi tepan bieu. Wah, engke jeung penting tentang dandut pentingnya. Dandut naon? Dandut Silpa
Suruh teplin. Di mana? Di Bayu orang ke. Tuh. Udah mandi lah saya udah. Kayak penting kayak ngomong. Mang. Eta aki-aki para rantas ditanya kalau ngeluyur wae, dong sudah. Tumben-tumbenan si Siti kepanggil aing teu nanya. Ih, sombong amat tuh. Cing aing hiji cager hiji deui bolot ampun aing mah. Ku tahu cing. Sia ku nanggu guru tuh kitu. Kos mah bandring. Pusing pokona. Ih, teu jelas. Saya nu kurang aing. Naon ya? Ih, topi aing ketinggalan di ditu. Tadi teh keur tubrukannya si Kokong. Aing cepet deui koy. Astagfirullah, emang aing kan ke pieu kapanggih jeung sia. Terus kapanggih deui wae. Rek naon sih sia? Rek nu bilili. Rek naon rek minta kadaharan lain. Saan warek ka mah bilili sih. Hi. Kata ceulim kat bolot-bolot out, mang sia mah aing naonan sih. Oh, si Arek bener ke mesin cuci, Kong. Nu bilili. Hebat sia, Kong. Buka keahlian. Keahlian wes sama. Nyaho aing para rusing ngomong sia ngomong tah, ngomong sih gantar tah. Kira aku ngomongin mesin cuci pakai gitar. Jelas.